teh ngobrol-ngobrol sekalian ngariung. Tinggalnya, pendaknya. Aduh, geus ngawas dilawan. Lamun cek bahasa Sunda nama kudu awis tepang ya. Awis tepang. Itu nama baheula-baheula mah keur memeh aya naon eta nyebut Pembatasan. Oh. teh. Covid. Pandemi Covid. Covid. Nah, Covid kan urang teh heueuh. Dina masalah segi hiburan-hiburan teh kasenat gitu tah. Ya pembatasan. Mati lah total cek peribahasa nama gitu tah. Karena ya Kumaha pembatasan. ayeuna kira-kira ku zaman ayeuna ye gitu. Nah, jadi kayak kumanya nyaritakeun nya luar bingungnya Jadi kayak ya sebetulnya kayak memang ku pengaruh pandemi Covid memang itu dampaknya sangat besar. Untuk para seniman itu sangat besar. Benar. Nah, satu keterbatasan apa namanya? Ruang lingkup gitu kan, dibatasi, undangan dibatasi. Tapi setelah bisa dikatakan Covid ayeuna lain geus eueuh, meureun kumaha ieu teh eureunna teh teu puguh atuh. Emang Aya aja. bener eta pisan. Iya, ayeuna teh geus aya pemerintah Covid teh geus beres acan-acan ieu teh acan-acan aya beritana. Meureun sok adatna kitu segala sok teu pararuguh geuninganan. Nya, mau dipikir-pikir naon-naon sok brung viral, aya geus tah sok kitu ujung-ujung namanya. Ya asa rek rada serius ngobrol ya. Lain meureun untuk pekerja seni mah meureunanan kieu jieunan teh ina teh rada leuheung. Rada leuheung sababnya kitu teh tadi teh aya da aya tuntas mah acan gitu. Cuman ada kebijakan-kebijakan alhamdulillah. Abdi ogenan rupina tiasa kumpul ngariung ayeuna ka dieu. Ai kamari mah es tuning tiarap abdi mah yakin kamari mah tiarap pisan. Job-job teh kadang-kadang nu tos aya ogenan gitu dibolaikeun, anu maksakeun kapan panggung ge tuar gitu kan. Heula mah. Ayeuna mah rada leuheung gitu, aya meureun kanggo nepangan rekan-rekan gitu didinya. Pokoknya bahasan kieu dina topikna dukana nu rek dibahas ngaran ngobrol maka hilir ka girang urang nya. Jadi lamun ayeuna ngabahas masalah seni gitu nya padanya. Jadi bingung gitu ya. Iya. Pandemi ayeuna Covid katakan sudah tidak terlalu kemana Bijah lah gitu cek bahasa gimana nya. Nah jadi Kang Abdi mah ya merenanan selaku seniman ya, seniman gitu. Jadi serba bingung gitu Pak De. Iya, Jadi serba bingungna keterbatasan sudah tidak ada. Tapi panggung mah anggar be eueuh. Bingungna eta. Anggar eueuh panggung mah. Jadi Naon sababna panggung eueuh kitunya. Hiji gitu. Da memang fakta ieu mah teu lurnya. dampak. Sebenarnya ada bongan ditaros. iya adanya. iya mah sakalian Hiji fakta gitu. Ayeuna persaingan seni semakin meningkat, semakin sengit. Dunia YouTube kan banyak. Terus ayeuna grup makin banyak. Baheula mah kieu Kang Ade turunnya. Jadi kadang-kadang kunaon seniman kebanyakan kehidupanana setelah ayeuna senina teu payu, kehidupanana terpuruk gitu. Iya, Karena apa gitu. Lamun bangkarakan seni mah ketika senina teu payu teh geus teu bisa nanaon Kang Ade. pisannya bener. Heeh. Geus teu bisa nanaon, da geus teu boga keahlian nu sejen gitu. Da tadina terboe resep kana seni ketika seni teu payu. Nah, terus ayeuna mun timbul pertanyaan, kunaon senina ayeuna teu payu? Oh, seni Sunda kan Ade, da abdi mah basicna kan seni Sunda. Benar. Lingkungan, calung, sandiwara. Kan aya istilah lamun untuk Sunda mah aya istilah jati kasirih ku junti nya, tampian eleh ku zaman gitu. Bari ayeuna mah grup teh beuki seueur Kang Ade. Grup teh beuki seueur. Tapi eta model gitu ya Yo. kira-kira model ini pura-pura muncul grup-grup gitu tah. Tapi ada tadi ketahui gitu model orang pemerintahan jadi walau walah. Kadang-kadang sampai kuat-kuat anu Justru eta Ade, justru eta. Gimana? Ya, siap. Ya. Justru eta Ade. Habis sok kadang-kadang kieu.
tidak setiap daerahnya nyamannya tidak setiap daerah anu memang ayeuna kebijakan anak seperti di orang katakan we da orang kabupaten Ciamis Iya, Ya. benar. jadi kia kadang-kadang aya cemburu naon cemburu nah bukan cemburu Beda tadi tangga. teu ditanggap bukan benar lain teu ditanggap abdi SK senina jelas Aya gitu terdata. malihan akta notarisna Kemenkumhamna aya jadi pembenahan masalah seni jadi cek kasana kieu we ayeuna mah saha bae bisa jadi ketua seni contoh we ieu pokona aya nu ek hajatan ka Dek Priogeun ayeuna calung pongdut bisa jadi ketua asal boga pandel Bisa gitu nantungan. 2 meter ke 6 meter jadi ketua sing teu boga SK ge. Nah, pembenahan berarti kan eta mah titiknya di mana? Berarti kan di kebudayaan kan, Dek. Benar. Nah, gitu. Jadilah ayeuna mau ngurus-nguruskeun seni mah abi meureun mantap kalah kieu we luntang lantungan lo brongir ngariung kitu. Eta bagianna kan urang pelaku seni nya heuh nu khususna aya di Ciamis we lah. Di jauh-jauh gitulah. Urang we sebut urang we di dieu gitulah. Lembur urang gitu. Ya merenana nuhun ya ieu mah hitung-hitung cupang lantarannya lur sugan we nya Kualatan ngobrol. Pak Ade teh jadi jembatan. Pak Ade teh merenanan di Desa Bunter teh sebagai BPD teh tukang nampung aspirasi lin. Laras. Jika tupang ya pang nyampaikeun lah keluhan-keluhan anak ayeuna nu aya di dieu teh. insyaallah. Jadi ulah sampaikan ke budaya urang teh nepi ka leungit. Benahi lah contoh lamun ayeuna habis aneh tapi punten ya padanya punten. Iya, sok bebas lah Punten. pada keur ngobrol. Mohon upami ayeuna di Desa Bunter aya nu hajatan, lebat seni di luar daerah, cik parios lah da kapungkur mah nya kapungkur mah. Upami manggung teh ditaros surat perlawatanana eskan. Nah, ini mah teu aya nah gitu marenya nya. Ya. teu aya grup abal-abal kan Ade. Ya, Gitu. insyaallah lah kayak berenang terkait masalah etanya Pak Yus, Ayoman, masalah terkait seni nu aya khususnya di wewengkon urang lah tatar galuh gitu. Merenang ulah sampai ka Pareum, khususnya merenang heuh seni-seni buhun lah. Terkait baheula kasebutna Ciamis teh heuh aya bahasa cenah gudang seni cenah gitu sagala aya gitulah gitu. Disebat gudang seni teh kepada minten rada euyeug Nah, senina gitu. Insyaallah lah merenang abi melalui pemerintahan daerah gitu biasa lah. Ulah sampaikan meureun urang selaku pelaku seni teh. Teu kawas aya anak hayam eueuh indungan mah gitu tah. Gitu. Ting karot seak teu puguh gitu teh tah. Eta Jangan eta bisa. salah jeung upami tos beres kitu teh sing reueus gitu. Sing reueus ku budaya seni nu aya di urang Ya. gitu. Ulah sampai ka ari ketika aya momen anu lebih ieu mah aku beri jeung gede duit. Kalau kate diinget ieu gitu. Eta ya. Lain ngobrol teh sing jelas atuh. Ya mumpung aing nu rek kawakilan ngobrol sing jelas. Ya atuh sok aya udah gitu aturan gini kan. Ongko di seni teh di susunya di urang di dia gitu seni anu pugu eskana segala itu. Ayeuna mah bakal anu sejen lain urang Ciamis ieu. Gitu tah. Atuh dari Emang dieu teh. sih. Iyalah. Kagok ngobrol meureun keur bae ya mah nya kieu. Memang fakta ieu mah. Iya. Silakan ieu mah fakta gitu nya. Bener. Apaan cenah? Iyalah padanya. Seni budaya daerah teh lestarikeun, budayakeun. Oke, kieu. Keur abi masalaku seniman ya, pelaku seni. Cik anu kudu ngalestarikeun seni teh budaya teh saha? Bener. Da lain abi mah pelaku. Betul, Kade, catatan, abi mah pelaku. Ya. Profesi seni. Malahan bisa geus disebutkan buruh seni. Ya. Berarti leuwih tinggal lestarikan ya. Buruh seni abi mah. Jadi abi mah buruh seni. Jadi anu kudu ngalestarikeun saha? Anu nanggap. Da abi mah buruh seni. Ya. Ulah nitah ngalestarikeun ka seniman. Seniman mah anggap buruh seni. Anu kudu ngalestarikeun anu nanggap. Itu. Bener nya.
gitu ada memangnya jalanan tina awalnya sebagai nu istilahna mah meureun kumanya anu nanggap lah meureun ya aku mah nu nanggap iya bener sih memang ayeuna abdi mah ngalestarikeun iya lamun eueuh nu nanggap saha nu ngalestarikeun iya bener abdi mah geus lestari da abdi mah pelaku gitu iyalah meureunnan heueuh meureun urang ayeuna pertemuan teh meureunnan heueuh lah sakalian ngobrol kieu bari ngopi nah gitu. eta ngan Da- aya kan rokok bener ngiring mangga sok lah da aya eueuh panggung kudu geus seniman mah pada insyaallah meureunnya meureun kitu sugan gitulah meureun abdi harewas gitu Kak terutama meureun ka pemerintah daerah gitu terkait masalah seni teh gitu dan penting seni teh dina kaayaan kahirupan zaman ayeuna mah gitu sagala ge kan teu ngangge seni mah moal sae tah eta payus leres sagala ge udah ngangge seni kayak teh basic abi mah sok kadang-kadang miris teu da temun ya jadi kitu aja loh bingung yo biasa abi panjang lebar iya henteu ai basic dina Sunda apa kumaha teh mohon abi mah penampilan mah memang seperti itu lah jika pemain band iya abi sok gitu tah padahal kok gaya siga kumaha gitu tantos pada pasti nyangkina KB duaan pemain bandnya gitu Kami mengayunkeun ka hoyong anu bade nanggap. Ada nu bade hayu. kan abna kieu kadang-kadang sok miris gitu sok mirisna kumaha tapi punten ya mahnya tapi punten bebas sapertos dia lah bingung ngobrol bisi kecilaka wah iya pada aku da urang Ngobrol urang ieu. nyai mengobrol urang-urang di gitu salah sawios contoh lah abdi kan sering padanya acara-acara ayeuna pami ayeuna resepsi Agustusan apa dari acara di kecamatan acara di kecamatan di nu hajatan sanes kanten sering abdi ditampilkan tapi ya Hari dina hari jadi kabupaten osok diajak. hah Osok diajak dina hari jadi kabupaten pan urang-urang Ciamis. eta mah Miring. tara tara nah kapan eta nu ek diobrolkeun teh lor Eta. jadi ketika anu aya nu duitna gede mah kalah ka batu Aya duitan gitu? hah Aya duitan gitu? sugan kan ayo masalah duit mah gitu kadang-kadang seniman mah kieu lah kadang-kadang lain teu butuh materi seniman budi titahna wae oge geus boga rasa bangga Asal tampil. oh ieu lah rombongan Yoman rombongan Ius gitu nya Tunil Sunda Channel ditangkap di kabupaten kadang-kadang ulah boro-boro ning dibayar sing kudu mayar oge naik rasa bangga Iya. kepuasan belain butuh materi tadi dia rasa mirisna gitu. iya Bukan berarti ayeuna para seniman nu aya panati kena masalah seni tapi lamun upamana pade panggugikeun insyaallah kanu berwenang di Ciamis nya insyaallah satu acan ayeuna ngedongkapkeun seni nu sanes teh atuh tanggap heula seni daerah nu aya memang sakedahna eta teh itu lestarikeun Kami teh sisirikan. oh da abdi teh ya komplit di Tunil teh bade upacara adatna bade calungna aya gitu lengkapnya ronggengna sandiwara Sunda aya oh aya Tunil Sunda aya lengkap gitu sanes teh teu fanatik masalah seni sok tampilkeun heula atuh ketika ayeuna di Ciamis teh hari jadi atuh lamun ayeuna ek nanggap Charlie Insyaallah. Apaan kantor? Tewas. Lain misalkan. Oh, itu datang. Poho, yo, aya keneh pan fotona Oh, ya kan. dina Facebook wing posting. Mapi Masalah tahun sabaraha 2016 2017 nya. Anu di Karang Kamulian Pak Dek. Karang Kamulian teh kan eta teh pusaka Galuh Ciamis. Itunya. Nah, nih tahun sabarahanya nanggap band Charlie Kasih meureunnya. gitu. Nah, tanggapan ini.
kan eta teh kieu Sugan teh Charlie ngamen harita mah. nah Sugan Charlie di ngamen. ondang aja acara ngikis Oh, ngikis di Karang Kamulian tah waktu harita teh kan ngikis kan sakral eta pusaka galuh sanes-sanes ku masalah senina Pade ari kahoyong teh sok tampilkeun atuh seni Sundana kayak bintang tamu ti ditu gitu Pade eta kahoyong teh apaan cenah dibanggakeun ya sok miris kieu ya harita urang duaan ka ditu heeh ngarangge pangsi diariket anu ditongton bandnya tidak nyambung. nah kirang nyambung cek perawasan tapi lain teh nyambung masalah seni Iya. kan bae da itu ge seni cuma mantak naon atuh Iya. tampilkeun heula seni aya anu aya di daerah buka sandiwara buka galur ciung wanara teh seperti kumaha kan gitu Iya, bari sejarahna gitu. bari ngenalkeun sandiwara teh moal apaleun barudak ayeuna mah Pade Iya, jika nu memang kumaha sih, iya. pan aya paribasa Iya. moal bogoh mun teu wanuh moal geget mun teu deukeut Leres pisan. tak kenal maka tak sayang kenalkeun atuh ku urang Ciamis ka barudak ayeuna palingan teh sayang Gitu. udah kenal ka Duh. pribadi. nah mata Aduh, kieu iya, Pade iya. lah punten lah PR ageng ya teh abi insyaallah Jadi meureun kenal gitu dah. tapi lamun geus ditanggap gitu lah ngacaprak lah masalah seni mah Ade insyaallah meureun Pak Yus Nuhun, jomannya uhun gitu. meureun abi ditampil Iya, mah ngobrol mah ieu pribadi. pada ngobrol minangkana mah gitulah abi jadi Jadi curhat asa. tuh jadi curhat abi Pade jadi asa katumbuhan dari meureun kitu nya dalam artian meureun kieu katumbuhan teh nya da meureunan di Ciamis aya wadahna gitu seni teh Iya, aya. gitu. Kira kuting meureunnya ka Surakarta insyaallah lah meureun buka kayak saha tah ayeuna di malah Minimal aya ayeuna mah Aya ayeuna mah pan kieu Pade ayeuna teh seni teh janten di Disbudpora di Disbudpora IT Payun mah abi ngawitan abdi ayeuna ancurup kena seni teh ayeuna teh di Disbudpar parnya Budaya pariwisata. leres ngawitan pisan mah ti Disdik Mhm. oh anu mawi aya dinas kebudayaan penilik kebudayaan terus kali ka Disdik nah ayeuna ka Disbudpora gitu mohon nya ini mah da janten pabelit cek abi mah kieu atuh da cek abdi mah lain salah merenya lur cek urang ieu mah da kieu punten Pade nya ye wios da imah ngobrol bae kitu lah mumpung urang sakalian ngariung kieu di tepang di janten punten kieu Pade sanes lepat panginten ari kana masalah eta mah da lah Aya bagian. eta abdi mah boro-boro ning pinter leres teu bodo-bodo acan gitu da ari cek urang mah leuwih tepatna mah urang teh di Disbudpar sabenerna mah pariwisata di pariwisata nyambung ka Cidajeng seni mah gitu duh tak gitu Pade jadi lamun make ieu mah ngobrol sok jadi beda gitu sok jadi beda Gentong kita orang aya perbawa gitu banyol eta mah banyol mereka